tobat teu istighfar da beda. Tobat jeung istighfar anu diharapkeun ku si Allah mah tobat. Setiap jalmi anu tobat pasti istighfar, tapi teu sanajan istighfar tobat ka Gusti Allah. Tubu ilallah, uwih ka Gusti Allah. Sabab urang teh asalna tina suci, urang teh bersih. Maka kadah uwih oge dina kayaan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunasiranihi wa yubajisanihi. Setiap anu lahir teh fitrah bersih, sadagi urang teh bersih. Indung jeung bapana anu ngajawabikeun, anu ngarasronikeun, anjeun anu ngamajosikeun. Ta eta lamun nyaah kana diri maknana rahmat di nafsihi teh. Wa fi'lu taat jeung ngadamel taat wal ikhlas. Lamun urang nyaah kana diri tadi mah tobat supaya teu dibendung ku si Allah. Jeung taat oge kalawan ikhlas. Upami urang kana nyaah diri ibadah teh kudu karena Allah ulah karena haliah dunya. Ulah paraji usolli sunnatal hajati lil payu anak. Usolli sunnatal hajati lil punah hutang. Usolli sunnatal hajati naon deui Bu? Jadi naik pangkat. Pan kitu teh. Jadi ibadah nata lil eta anu nyaahana diri mah sanes kadinya lillahi ta'ala. Maca waqiah ngarah naon? Ngarah beunghar. Maca shalawat ngarah naon? Ngarah naik pangkat sanes eta. Anu nyaahana diri mah anunya kana diri teh bade ngaos bade salat bade zikir bade ngaos Quran bade ngaos shalawat karena Allah eta sakitu lemawi dikawitan Ibu talaban liridho illah wali syafaati rasulillah di awal eta teh sungkeun teh abdi amalan teh naon rek nyuprih ridho Allah jeung syafaat Rasulullah saacan wiridan eta aoskeun heula talaban liridho illah Gusti abdi teh awon-awon maca istighfar abdi teh awon-awon ngaos Quran abdi teh awon-awon kieu Gusti maca shalawat talaban ridho illah abdi teh hoyong ridho salira Gusti wa syafaati Rasulillah jeung abdi teh hoyong syafaat Kangjeng Rasul maos abdi seueur dosa Gusti di awalan ka eta Bu beres weh ngadoa jiga tadi geus beres ngadoa mah peme menta da geus tadi mah sok Ibu sebatkeun hajat teh Ibu sadayana cek abdi teh nya pan geus tadi mah geus talaban itu ilah pan ena rek menta eta mah berkahna berkah Gusti abdi ngaos shalawat Gusti berkah maos waqiah Gusti berkah eta mah tungtung pan niatna mah antos karena Allah ngan abdi mah nyungkeun kaberkahan rek dipasihan syukur Gusti teu dipasihan asa piraku Gusti pan kitu urang mah nya da Allah teh uninga ka urang punten Ibu da Allah teh maha uninga ka urang sadayana nah urang ulah duitkeun toh hanyungkeun hajat bisi urang kaduhung di mana hajat urang teu diijabah sanes teu diijabah diijabah hajat jeung urang teh sadar Gusti Allah teh urang kadah ngabulutkeun dina sapeang aktivitas urang kangge naon hoyong dihapunten dosa sakitu baheula jeung hoyong tiasa ditambihan iman eta we heula hoyong dihampura dosa jeung hoyong digetolkeun ibadah sakitu teh maca shalawat hoyong dihapunten dosa hoyong digetolkeun ibadah cekap we heula sakitu ulah hayang anu engke ge teu kedah dicarioskeun da Allah mah uningaeun Allah uninga kana hate urang teh uninga teh diucapkeun oge Allah mah uningaeun tapi lamun diikrarkeun ku urang heueuh teu jadi punten urang bakal kecewa naon kecewana kecewana hajat urang teu disubadanan padahal naon disubadanan ku si Allah teh sabab doa ijabah doa mah kaya payurid lesa kaya paturid di mana hajat urang kahayang hajat teh kahayang urang teu disubadanan ku si Allah urang kecewa nu akhirna kumaha teu daek ka doa deui